Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya kaum muslimin kaum muslimat, simkuring dina waktos anu ayeuna bade belajar ngabahas salat qada. Keterangan perkawis salat qada anu kapena ku simkuring nyaeta tina kitab-kitab fikih, tina Al-Quran sareng tina Al-Hadis teu acan kapena ku simkuring tentang salat qada mung ayana menurut para ulama ahli fikih. Syarat-syarat ngodoan teh dina salat nyaeta kusabab kakeunaan hiji ku poho, kadua kusabab kakeunaan ku kasarean atau katiduran. Ku poho eta teu dihaja pohona sarena henteu dihaja alias ti alami poho sareng kasarean. Ta eta sah dikodoan salat. Tapi saupamina popohoan mopohokeun atanapi sare ngahaja sasarean ngahaja ningalkeun kana salat, eta mah teu wajib dikodoan tapi wajib ditobatan. Saterasna saupami aya anu udur di rumah sakit atanapi di bumi henteu mampu ngalaksanakeun salat, sok itung ku keluargana sabaraha waktu eta nu udur ninggalkeun salat, wartosan supaya ngalaksanakeun salat samampuna. Tapi pamitos teu mampu pisan anu udur ngalaksanakeun salat bari calik atanapi bari sare, itung ku keluargana sabaraha waktu. Engke waktos ngantunkeun eta mayit sok kodoan ku keluargana sareng dipijiahan. Jadi ngodoan salat anu ngantunkeun teh dua rupi, pijiah sareng qada. Tata carana kahiji panginten niatna niat qada, usolli fardhu qada'id dzuhri fi waqtil asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Niat abi ngodoan salat lohor dina waktu asar 4 rakaat mayun ka kiblat fardu karena Allah ta'ala. Eta saupami salat lohor anu kalewat kusabab kasarean emut-emut dina waktos asar. Pelaksanaanana ngalaksanakeun heula salat asar anu gaduh waktu, teras ngalaksanakeun heula par qada, terus ngalaksanakeun pasunatan. Kahartos. Jadi kedah anu gaduh waktu heula ngodoan teh. Kumaha cenah pami salat lohor dikodoa dina waktu magrib sareng isya teu sawios-wios. Dina magrib kedah salat magrib heula langsung ngodoan. Aya keneh waktos teras pasunatan. Sami dina waktos isya oge, nu gaduh waktos heula isya heula teras ngodoan lohor teras pasunatan. Kumaha kahartos? Bacaanana sapertos salat fardu bacaanana mah. Tah eta panginten kumaha cenah lamun perjalanan jauh ti dieu ka Cianjur, ti dieu ka Sukabumi atanapi ti dieu ka Jakarta. Berangkat enjing-enjing dongkap asar eta mah teu dikodoan, lumpatna kana jamak takdim sareng jamak takhir. Ya sanes waktos urang terangkeun jamak takhir sareng jamak takdim.
Kumaha cenah lamun riweuh sibuk teu kaburu pisan salat fardu kudu dikodoan lain dikodoan eta mah ditobatan kumaha kartos. Janten kesimpulanana ngalaksanakeun ngodoan salat fardu dina waktos-waktos salat fardu santos ngalaksanakeun anu gaduh waktos sakitu panginten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.